Dina ieu kawal ajengan musannif ngajelaskeun wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi au mailan ila ma'siyatihi, di mana anjeun ningali kana diri anjeun, kana awak anjeun ngarasa males dina taat ka Allah, malah condong kana maksiat ka Allah, maka kudu mere peringatan anjeun kana eta awak, kana yen sanyanyana Allah eta anu maha ngadangu, Allah anu maha ningali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para kiai, para ajengan sadaya kesepuhan, bini sepuh anu kusim kuring dipihormat, sandriin sandria wabil khusus anu mondok di pasantren Al-Mughni ieu, umumna anu mondok di pasantren anu mana wae di mana wae anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, sepuh anom, istri pamaget, anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbus Syakur. Sholawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekantun ka para sahabat-sahabatna nu percis bentang dina padanya anganana ka tabiin tabiina dug akhirna dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, insyaallah dina ieu kesempatan ngalangkungan widi Allah, ngalangkungan ridho Allah, urang ngalajengkeun hanca dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin, ngalangkungan jalan ta'lim. Kadaresan nu diaosna dina ieu kesempatan insyaallah ngalajengkeun hanca logat, hanca makna, hanca surah sakedik-kedikeun hiji kitab anu ngagaduhan jenengan, kitab Risalatul Mu'awanah. Eusina silih tulungan, silih bantuan, silih belaan dina raraga
urang sadayana ngengingkeun karidhoan Allah Rabbul Alamin. Sadaacan urang ngalajengkeun hanca urang ngadoakeun Maha Suci mudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna wargi-wargi urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos calik di alam barzah, di alam kubur, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Cep Ma'mun. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati syekh wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wajalil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nura wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal ancana qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata ra'aita jeung kapan-kapan ningali anjeun min nafsika tina diri anjeun takasulan kana ngedul anto atihi tina taat ka Allah aw mailan atawa condong ila ma'siyatihi kana maksiat ka Allah. Fazakir mangka kudu ngelingan anjeun ha kana eta nafsi bi annallaha kana saestuna Allah eta yasma'u ngadangu Allah ka anjeun wa yara jeung ningali Allah ka anjeun wa ya'lamu sareng uningaeun Allah sirraka kana rahasia anjeun wa najwaka jeung kana haharewosan anjeun. Fa illam yupid mangka lamun teu geus maedahkeun ha kana eta nafsi naon hada dikru ieu pangeling-eling ieu peringatan li kusuri ma'rifatiha
karena heureutna kanyaho ieu nafsi bijalalillah kana kamuliaan Allah Ta'ala maha luhur Allah wadkur mangka kudu nutur anjeun laha kana eta nafsi maka nama malaka ini kana tempatna dua malaikat al-karima ini anu mulia dua nana alladaini yaktubani anu sok nulis dua nana al-hasanati kana pirang-pirang kahadean wasayyiati jeung kana pirang-pirang kagorengan waslu jeung kudu maca anjeun alaiha kana eta nafsi id yatalaqqal mutalaqiyani kana ayat id yatalaqqal mutalaqiyani id yatalaqqal sawaktu nuliskeun sahal mutalaqiyani dua malaikat anu nuliskeun dua nana anil yamini di belah katuhu wa anis shimali jeung di belah kenca qaidun anu diu mayal pidu henteu ngucap itu si jalma min qaulin tina hiji ucapan illa ladaihi angin di hareupeunana itu si jalma raqibun ari malaikat raqib malaikat anu ngaraksa atidun malaikat atid malaikat anu hadir fa illam tata asar maka lamun teu aya tapak ieu nafsu bihada tadkiri kalawan ieu pepeling Fadzakir mangka kudu ngelingan anjeun hakana eta nafsi kurbal mauti kana deuketna maut wa annahu jeung sanyanyana maut eta aqrabu ghaibin pangdeukeut-deukeutna anu samar yuntadoru anu didago anu ditunggu ieu ghaib wa khawib jeung kudu nyingsieunnan anjeun hakana eta nafsi bi hujumihi kana datang nyerentakna maut ala goirika kasalianti anjeun wa innahu jeung sanyanyana maut mata nazala kapan-kapan turun itu maut
biha kana itu nafsi, wahia bari ari itu nafsi eta lahalatin netepan kana hiji tingkah goiri mardiyatin anu teu dipikaridho tan qolibu bakal balik ieu nafsi bi khusranin kalawan karugian la akhiro anu teu aya akhir eta lahu pikeun itu khusron. Fa illam yanfa mangka lamun henteu aya mangfaatna ha kana itu nafsi naon hada takhwifu ieu panyingsiun ieu panyingsieunan padpur mangka kudu nutur anjeun laha kana eta nafsi makana perkara wa ada anu parantos ngajangjikeun saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan ieu mah man kajalma ata'a anu taat itu si man hu Allah minas sawabil azimi tina ganjaran anu gede wa ma jeung kana perkara tawa'ada anu geus ngancam Allah bihi kalawan ieu ma man kajalma also anu maksiat itu si jalma hu Allah minal azabil alim tina siksa anu banget nyeri wa qul jeung ucapkeun ku anjeun laha kana itu nafsi ya nafsu hei diri ma teu aya ba'dal mauti dina sabada maut min musta'tibin tina tempat menta karidoan wa ma jeung teu aya ba'da dunya dina sabada dunya min darin tina lembur ilal jannatu angin sorga awin naru atawa neraka pakhtari mangka kudu milih anjeun linapsiki pikeun diri anjeun in syi'ti lamun karep anjeun taatan kana taat takunu bakal aya naon akibatuha akibatna itu taat eta al-fauju kabagjaan waridwanu jeung karidhoan wal khuludu jeung kalanggengan pi pasihil jinani dina legana pirang-pirang sorga wa nadru jeung ningali ila wajhillahil karim kazat Allah anu maha mulia al-mannani anu seueur nugrahana al-mannani anu seueur maparina wa in syi'ti jeung lamun karep anjeun maksiatan kana maksiat yakunu bakal aya naon akhiruha akhirna itu maksiat eta al-khizya kahinaan wal hawana jeung kanistaan wa sukhta jeung bebendu wal hirmana jeung kahalangan tina rahmat wal habsa jeung dibui baina tabaqatin niron antara pirang-pirang lapisanana neraka
dina ieu kaul ajengan musannif ngajelaskeun wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi au mailan ila ma'siyatihi, di mana anjeun ningali kana diri anjeun, kana awak anjeun ngarasa males dina taat ka Allah, malah condong kana maksiat ka Allah, maka kudu mere peringetan anjeun kana eta awak, kana yen sanyanyana Allah eta anu maha ngadangu, Allah anu maha ningali ka anjeun. Allah maha uninga kana rahasia anjeun, Allah maha uninga kana harewasan anjeun. Harewaskeun kana awak anu keur meujeuhna ngaduel teh bangkawarah, ngaduel ka bina-bina menggawe taat, malah resep ka bina-bina, condong ka bina-bina kana pirang-pirang maksiat. Sok harewaskeun. Saur urang kana diri urang anu keur bangkawarah teh Allah ngadangu ka anjeun, Allah ningali ka anjeun, Allah uninga kana rahasia anjeun, malah Allah uninga kana harewasan anjeun. Fa illam yufidha hada dzikru li kusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, lamun sigmah teu maedahkeun kana awak anjeun peringatan anu neme kusabab eureutna kanyaho anjeun kana kaagungan Allah Rabbul Alamin, mangka kudu ngelingan anjeun kana awak anjeun kana tempatna dua malaikat anu mulia anu sok nuliskeun kana pirang-pirang amal kahadean jeung kana pirang-pirang amal kagorengan anu sok disebut malaikat raqib jeung atid. Lamun seugmah peringatan nu tadi anu diharewoskeun kana awak urang anu keur bangkawarah teu aya tapakna, harewosan deui satuluyna ceuk urang kana diri urang anu meujeuhna badegong bangkawarah hese diurus hese diatur. Kana tempatna dua malaikat anu sok nuliskeun kana pirang-pirang amal kahadean jeung kana pirang-pirang amal kagorengan. Bacakeun ku anjeun harewaskeun kana awak anu keur badegong teh ayat id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimal qa'idun ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lamun seugmah papatah harewos nu kadua masih keneh teu aya tapakna dina diri urang anu keur bangkawarah, salajengna harewoskeun deui kana dirina urang, kana awak urang anu keur meujeuhna bedegong teh hese diurus hese dipapatah bangkawarah ka bina-bina. Harewoskeun kana awak anu keur kitu kalawan deukeut datangna maut. Sabab sanyanyana maut eta pangdeukeut-deukeutna anu samar. Jeung kudu nyingsieunan anjeun kana awak anjeun kalawan serentak datangna eta maut kalian anjeun. Nu katilu
Lamun nu kahiji jeung nu kadua teu aya tapakna kana nafsu urang nu keur bedegong, nu katilu harewoskeun deui ku urang kana awak urang nu keur bedegong teh kana deuketna maut. Sabab maut pang deukeut-deukeutna perkara nu samar nu didagoan ku urang. Sakabeh jelema pasti maut. Jeung sakabeh jelema pasti ngasaan kana peureus jeung getirna maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ceuk urang kana diri urang sakabeh awak-awakan pasti bakal maut. Ai dha'iqatu miraratil maut tegasna bakal ngasaan kana nyeri peureus jeung getirna maut. Kangjeng Nabi kantos ditaros. Kangjeng Nabi Idris ngajaran maut ditaros ku malaikatul maut. Idris anjeun kumaha ngasaan kana nyerina maut. Ngajawab Nabi Idris, innal hayawana idan sulikho hal hayatihi bahwa asyaddu alpamaro. Kami ngasaan ngicipan kana nyerina maut leuwih nyeri tinimbang 1000 balikan disisit kulit hirup-hirup. Junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badawuh, al mautu asyaddu min 70 darbatan bisayf. Ari maut leuwih banget nyerina daripada 70 bacokan pedang. Arewoskeun ku urang kana awak urang anu keur meujeuhna bedegong teh. Sanyanyana eta maut di mana datang kana awak urang. Bari awak urang keur aya dina hiji tingkah anu teu dipikaridok ku Allah Rabbul Alamin, maka tangtu balikna urang kana karugian, kana langsaan, balik kana kerugian anu teu aya tungtungna. Jeung lamun papatah nu nemeh masih keneh teu aya mangfaatna pikeun diri urang nu keur bedegong teh, maka kudu nutur anjeun kana eta awak. Kudu mere peringatan anjeun kana awak anjeun kalawan ganjaran nu pohara ageungna anu dijanjikeun ku Allah ka jalma-jalma nu taat jeung ibadah ka Allah. Jeung arewoskeun kana diri urang kana badagna ancaman Allah pikeun jalma-jalma anu nyulayaan, pikeun jalma-jalma anu getol genah betah dina raraga nyeun maksiat ka Allah Rabbul Alamin kalawan siksa anu kacida nyerina. Jeung ucapkeun ku anjeun kana awak anjeun, hei awak, henteu aya dina sabada maut tempat menta karidhoan, tempat menta pangampura. Jeung teu aya dina sabada alam dunia tempat pangbalikan kecuali sorga atawa neraka. Maka pek pilih ku anjeun pikeun tempat awak anjeun balik. Lamun daek ibadah anjeun tangtu bukti akibatna bakal meunang kabagjaan jeung karidhoan jeung kalanggengan dina pirang-pirang sorga anu lalegah. Jeung tiasa ningali ka zat Allah Rabbul Alamin. Jeung lamun karep anjeun kana maksiat maka tangtu bukti ladang eta maksiat meunang kahinaan, meunang kanistaan, meunang bebendu jeung terhalangna tina rahmatna Allah Rabbul Alamin. Jeung urang bakal digencet di antara tahapan-tahapanana neraka Allah Rabbul Alamin. Naudzubillahi min dzalik. Pa'alij mangka kudu ngubaran anjeun nafsaka kana diri anjeun bihadil adgari kalawan ieu pirang-pirang peringatan
inda taqa'atiha nalika diukna itu nafsu, nalika camuklukna itu nafsu anit ta'ati tina ta'at warukuniha jeung condongna nafsu ilal maksiati kana maksiat fa innaha mangkasanya nyana ieu adkar eta minal adwiyati dina pirang-pirang ubar annafiati anu manfaat li amrodil qulubi kana pirang-pirang panyakitna pirang-pirang hate. Summa innahum satulunna sanyanya kalakuan eta insaro lamun milih min qalbika dina hate anjeun indas ti'arika dina nalika ngarasa anjeun annallaha kana saestuna Allah eta yaro ningali Allah ka anjeun naon hayaun era min huti Allah yamna'u anu nyegah itu haya ka anjeun an mukhalafatihi dina nyulayaan ka Allah wa yahmilu jeung ngadorong itu haya ka anjeun ala tasmiri kana singkil fi taatihi dina taat ka Allah fa indaka mangka eta tetep di anjeun syai'un ari hiji perkara min haqaiqil muraqabati dina sawarehna pirang-pirang hakikatna muraqabah wa alam jeung kudu terang anjeun annal muraqabata kana sanyanyana muraqabah eta min asyrafil maqamati dina mulyana pirang-pirang makom wa arba'il manazili jeung pangluhur-luhurna pirang-pirang tempat wa a'lad darajati jeung pangluhurna pirang-pirang darajat wa hiya ritu muraqabah eta maqamul ihsani makom ihsan al-musyaru anu diisyarahan naon ilaihi ye ihsan bi qaulihi kalawan dawuhanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu ari ihsan eta anta budayan ibadah anjeun Allah ka Allah ka annaka kaya sanyanyana anjeun eta taro ningali anjeun ku Allah bailam takun mangkalamun teges bukti anjeun eta taro ningali anjeun ku Allah wa innahu mangkasanyanyana Allah eta yaro ningali Allah ka anjeun wa kullu wahidin jeung ari saban-saban sahiji minal mu'minina ti pirang-pirang mukmin kabeh eta yu'minu iman itu ahad itu kulla wahid bi anallaha kana sanyanyana Allah eta layak patu samar alaihi Allah non syai'un hiji perkara fil ardi di bumi wala fis sama jeung teu samar di langit wa ya'lamu jeung nyaho itu kulo wahid anallaha kana saenyana Allah eta mahu sarta itu kulo wahid
aina makana di mana wae ayana itu kullu wahid la yakhfantu syamar alaihi ka Allah naun syai'un hiji perkara min harokatihi tina pirang-pirang gerakna itu syek wa sakanatihi jeung cicingna itu syek walakin sya'nu jeung tatapi na ari kalakuan eta pidawami tetep dina langgeng eta pidawami hadal masyudi tetep dina langgengna ieu tempat ningali wa husuli samaratihi jeung hasilna pirang-pirang buahna masyud bidawami hadal masyhadi tetep dina langgengna ieu tempat ningali wa wusuli samratihi jeung hasil pirang-pirang buahna itu masyhad allati anu aqalluha ari pangsaeutik-saeutikna itu samroh eta Allah ya'mala yen teu amal itu si jalma fi madina perkara bainahu antara itu si jalma wa bainallah jeung antara Allah amalan kana amal yastahi anu ngarasa era itu si jalma ayyaro kana yen ningali ka itu si jalma ayyaro kana yen ningali ku kana itu amal alaihi ka itu si jalma saha rajulun hiji lalaki minas solihin di pirang-pirang jalma nu soleh wa hadza jeung ari yeusan eta azizun langka wa ma jeung ari perkara waroahu anu aya di satu kangeunana ieu mah eta aazu leuwih langka minhu tinimang itu syan ila ayyasira nepi kayen jadi saha al abdu hiji abdi bi akhiril amri dina akhirna perkara eta mustaghriqon anu teuleum billahi ta'ala kalawan zikir ka Allah ta'ala wa faniyan jeung anu fana amma tina perkara siwahu anu salian ti Allah qad goba temen samar itu si abdi anil khalqi ti makhluk bisyuhudil haqi kalawan ningalina Allah wal tahaqo jeung ngilu itu si jalma bimaq'adi sidqin dina maq'adi sidqi dina tempat anu terhormat inda malikin dekeun Allah muqtadirin anu maha kawasa
Fa'ali nafsaka bihadihil adkar. Maka kudu ngubaran anjeun singlekeun kana nafsu anjeun. Tina panyakit-panyakit anu goreng patut, tina panyakit ngedul, tina panyakit resep jeung condong kana maksiat kalawan pepeling anu tadi. Karena pepeling tadi eta insyaallah kalebet direng-rengan pirang-pirang ubar anu manjur anu manfaat keur ngubaran pirang-pirang panyakit na teh. Summa innahu insaro tuluy lamun ngorejat eta hate dina perasaanana yen sanyanyana Allah eta ningali ka anjeun. Anu ku eta perasaan jadi bisa nyegah tina maksiat ka Allah, malah ngajurung laku ka anjeun kana singkil purikil pikeun taat ka Allah, maka sing bungah sabab di anjeun aya hiji tanda, aya hiji perkara tina sawarehna pirang-pirang perkara anu disebut haqaiqul muraqabah, hakikatna muraqabah. Jeung kudu nyaho anjeun yen sanyanyana ari muraqabah eta tina sawarehna pangmulia-muliana pirang-pirang makom jeung pangluhur-luhurna kedudukan jeung pangluhur-luhurna darajat nu laluhur munggu Allah Rabbul Alamin. Ari eta muraqabah ayana dina makom ihsan anu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ihsan eta ibadah anjeun ka Allah, kaya-kaya ningali anjeun ka Allah, jeung lamun teu ningali anjeun ka Allah maka sanyanyana ari Allah eta anu ningali ka anjeun. Jeung ari saban-saban sahiji ti golongan mukminin eta ngimankeun kana yen sanyanyana Allah eta teu samar ka anjeun hiji perkara anu aya di bumi jeung teu samar ka Allah perkara anu aya di langit. Tina pirang-pirang gerakna jeung tina pirang-pirang cicingna. Jeung tatapina ari kalakuanana eta makom ihsan nyaeta dina anggerna ieu paningali hate jeung dina hasilna pirang-pirang buah jeung ladangna eta ihsan anu mimitina nyaeta teu daek migawe amal dina perkara anu antara eta jalma jeung antara Allah kana hiji amal anu matak ngarasa era eta jalma di mana katingalieun ku hiji lalaki di golongan jalma-jalma soleh. Jeung ari ieu kalakuan eta hese jeung langka jeung ari perkara ihsan anu aya di satukangeun ieu makom tegasna anu leuwih luhur anu sok disebut makom mukasafah eta mah komo leuwih hese jeung langka tinimbang makom muraqabah anu tadi. Tadina ieu makom mukasafah nepi ka jadi hiji jalma dina akhir perkarana eta teuleum dina ma'rifat ka Allah Rabbul Alamin jeung anu pana tina perkara anu salieun Allah nyata teman-teman leungit. Eta jalma tina inget ka makhluk kusabab ningali hatena ka Allah anu maha hak. Jeung milu eta si jalma cicing eta si jalma dina tempat maq'adi sidqi mungguhing Allah anu ngarajaan tur nu maha kawasa. Wa alaika
Ya akhi, wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, cekap uraian pribados, cekap talim dina ieu waktos sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan pribados we mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam